Jual manuk ah. Kak, oh dekat. Ada manuk gagah lah apa manuk gagah. Poyan kan di mananya? Ada nih. Ah, mana di tempat yang pohon. Nah, ada. Gagah tuh kat. Berapa duit kan? Hah? Berapa? Gak 1,5 juta lah. Udah ke juta setengah amat deh. Ngambil tuh. 1 juta we tuh lah. 1 juta? Ya. Udah lah, enggak itu. 1 juta. Tapi akhirnya duit lagi ah. Udah juga yang mah. Mau 1 juta he di TF kan ya karena kering deui. Ang mulai TF ah. Oh, gua nama kan mah zaman akhirnya mah duit jutaan. Oke, rata-rata ieu cekan lah. Pang jadi ya. Karena telepon pang jadi lah. Tapi lila mah 1 jutanya. Hah? Mau lila, mas dia lah gitu lah. Siap lah. Oh, dekat. Anu si Bang oleh nya goodbye lah. Berarti kan ada anyar cik. Ada coba deh mah Ada buana ke teu boga duit teh kan jual teh. Oh, gitu lah. Enak balik ke lana. Oke. Oh, siap. Kebenaran anak mah dasar milik halus wae. Boga manuk hadeo euy. Gimana dia ah? Mau gagal ya mah. Hadeo ya mau gagal ya mah ye kedeung dege abong teu baceo abong ya mah manuk berianana pan. Saimbang ya mah manuk teh. Salah orang kita ngus mau manuk dewa Bapak Dulan manuk di mana eta menang meser neng dia meser mana manuk mau dibelian hayo pemajikan mandangan di kaki tuh telepon mereka naik apa acan dia ada teh neng dia teh teh menang meser tapi murah dah ku 200.000 murah hoy gagah hoy da temen manuk wae atuh dia teh dihaja-haja maneng lamun di batur mah kudu 2 juta mah imaan balian 200 bohong ama anu kieu kan lah nya tangke mau HP manuk kade percaya kitu kieu kata bapak rek damel sarenya kitu we nya neng teuing ah oh sakitu ah. Assalamualaikum kredit Duh aing gak boga duit tukang kredit datang deh. Waalaikumsalam mang. kreditan panci teh ieu geus 2 minggu kamari teu mayar rumahnya eta teu mayar di wae. Kali-kali tah. Mangga tuh Kumaha tuh mang enak mah nuju teu gaduh altos. kumaha tuh permitis 2 minggu Udah ya. Oh nyata salaki ge kalau kamu meuli manuk kuning tuh. manuk ana teh Tah tinggal di manuk na eta gede kana dibagi ke manuk yang tadi ke pamajikan duit teh. kenapa tuh lah manuk ieu bayar we Bayar baraha mang? kenapa tuh 500.000 mah walu teh ieu 100.000 nya. Bung salaki teh wah jual wae kitu manukna nya. Oh memang lah tuh manuk we lah. 500.000 mah kada dibayar Oh jadi 500.000 lah jual kok. heuh lah Berarti amang ngadi 300.000 nya. Ada manuk canak gae. 500.000 nya Oh. lah nah tuh kurang manuk we lah 500.000 mah lah ada ieu ieu 500.000 Oh, nuhun nya, Mang. Aduh, beneran ya. manuk ada 500.000 kait anu ieu bisa ngajual lu harga Alhamdulillah, milik mah di mana we geuningannya tuh. Assalamualaikum. Ada manuk 300.000 lumayan. Ya. Nah, tasir acis na geuning. Nya, itu ya tadi teh aya tukang kieu ka dieu. Dan yang itu tegadu acis, ya manuk ka we diical tuh 500.000. Mah baru duit 500.000 pan untung 300.000. 500.000 ya, pan kamu tadi kamari ya, meser 200.000 nya, punya itu diical, berarti 500.000 dijual, ya, jaya untung 200.000 tuh lumayan, mereka ngomong itu ya. Kayak mah jadi lihat, gini ada kieu, lain masa no, 500.000, meser beas lumayan, ya tua, mungkin mah meser deh manuknya, ya, kayak mah liur, aduh balik gawe teh narik senang nemu manuk alus seueuh nih, kayak mah.